Aing wararga nek ngasuh teh teh mending kena sarek gitu ku wararga teuing teh Sabeai maneh keur naon sih mangupuk wae yang kutongo babal. Mana? Ah teuing puguh nya teh aing ngeteng reka mana itu poho deui teu puguh luntrak-lintrik teh tadi eueuh gawe. Maneh teh sakola? Sebalik. Ani orang ini jam 10. Mau baliknya jam 10. Semangan ngupuk wae han kutongo babal. Edan. Naon ieu tato naon? Ba edan segala ditato sia mah goblok ge. Warupa. Si Sarnono reka mana Ai mah eta si mana? nek ngasuluh pok aing ngawegah ieu teh ngasuluh teh lalungse nek kamarana kitu Teu keur ka mana-mana urang mah eta ningali bisnis labeu keur ngupuk ngantongo meureun. atuh papajar setenet cara batur geuning ka laut ngararojay. Sidik aing teu boga duit boro-boro papajar cara batur-baturna papajarna baroga duit meureun. Aing mikirin keur mungahan oge nya atuh. Eueuh. Aku nggak sama kakaknya orang. Atuh bener net. Urang ngaleuweut atuh di leuweung. Atuh da ngaliwat teh jeung naon sih teh ngaliwat ka leuweung teh da teh jeung deungeunna mangeuna. Bangun. Ide bagus beo. No. Teh. Oh ayo. Ayo gaskeun ayo. Ya aman mah euy. Keun bae deh tanggung jawab si Slebeo. Ayo buru. Buru. Mana ayamnya? Tutup. Aman buru lupa. Awas tong ganing atuh. Buru atuh. Weh, no. Kumaha ieu? Bakal dibejakeun. Nek ajakan ngaleuweut. Ayo ajakan. Man. Kenal mana eta? Kenal ka kanang eta. Dibawa ka mana eta hayam mah mani? Kan eta hayam batur. Sampeun tuh. Kumaha ieu teh? Hayam ge. Arek moal. Hayu siap ari kitu mah. Ya. Gaskeun ayo. Ayo buru. Lain ieu kumaha aing mah? Engke nyaon masih iat nya. Tuh nya tuh ajakan we atuh engke. Tah dawek si Slebeo nu ngajakna oge aing oge teu. Maneh Engke we ajakan lah daharna. ajakan daharna. Heeh. Tah mending kene kitu engke ajakan daharna heula. Heeh. Kayak geus dahar karek. Kakar kebejaan mana? Kebejaan. Bener geus ini kan gitu. Gaskeun ayeuna mah buru ulah loba dedengan. Buru pencet. Tuh hanapeun awi ditu liwatna buru kan. Yuk. Teu mau wadahnya euy. Heeh, adinya kan. Hai. Aduh, aing. Coba jauh kene balik teh coba. Asa lapar kieu awak kadarek dek ya mah ikut urang heula ya. Aduh. Coba aing seburit ya teh. Aduh. Coba capek, coba jauh kene. Coba awak geus ngadarek dek, coba timbal geus beak ya teh jeung cai. Aduh, kumaha ya. Kudu ngeureuyeuh deui da
bisa kepoekan nih mah. Tidak dilatih eureun. Aduh, sakeun we capek-capek gini. Sika capek kieu coba jokeun aja teh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, hajat euy. Pada alap. Nah, Anjing, hujan di bawah itu hai. Lihat. Baik. Ah, kagok gak gorwane ajakan. Ajakan atuh. Yat. Yo. Buru dia dahar tuh. Dahar. Anjing, keur ngaraliwat jigana. Buru. Oh, siap. Aduh, aing kebenaran ieu mah euy. Keur lapar-lapar kieu kebenaran. Oh, keur ngaraliwat geuning. Aduh, atuh bener kebenaran ieu mah euy aing aduh. Urang keur lapar ieu teh tos gawe. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Duh. Pedo ieu mah asli. Aduh, keur lapar kieu ya kebenaran. Tong piping nama lanjang mah tong ieu piping. Lapar butuh. Iya, jang maneh tah piping noh. Pan urang ieu geus aya. Heukeuan bae duanana jang maneh. Aing mah aing mah piping tuh Tuh bae rongke. Si Nopan 10 cenah tah. Jadi urang duanya ieu. Piping aduh. Maneh yang naon deui atuh dada naon. Kayak gampang ieu pan ieu geus nyokot ieu. Aduh aya tuh bersok. Heeh, sok. Heeh. Ya. Hayang ieu nah dagingna nya. Sok. Oh, bae dadana. Baik, tah, pimpingna ge jeung maneh tah. Bener itu. Baik. Dipindahkeun ka dieu. Heeh, Aduh, atuh buru. Sok era ieu teh. Ya buru atuh. Atuh sok era buru lah. Nuhun nya. Ayo. Sami-sami ya. Katang pipisan ya. Aduh, ayo tenagane banyak. Ayo. Aduh, aing euy. Ingat wah, eta si brand ieu hayam sia. Goblok udah gara-gara nama si Slebel itu ya. Apa segala menjakan mau hayam segala aing. Untungna aing gak pikiran gue, makanya mah enak teh hiji-hiji na. Kamu teh nyaritakeun jang bunga. Ku aing kalah di boncet kalah di petingali gue. Aing ka mana nya ih ke eueuh si brand teh aing aing para rugu ayo kieu teh. Lain si Beren tadi diampikeun teu? Tuh. Aing pirakunya ampih kaya kanang batur mah. Moal si Beren terampih ka kanang batur. Di tempuan teh aing si Beren teh. Makaling hayam kesayangan eta hiji-hijina aduh si putih. Aduh kemana tuh neanganana? Coba hujan ieu teh. Aduh aing. Kumaha carana ngomongna aing. Balik ke naon? Ngawangkong sorangan semua. Aing keur bararingung sia mah. Bingung ku naon? Pikiran si Bren. Si Bren teh saha? Yang kesayangan si Iyat tadi dipencet ku urang. Emang si Bren ngaranna? Si Bren si teh eta teh ayam kesayangan si Iyat. Aing bingung. Bingung rek babejana kumaha sia maneh ku. Ban urang mah kabawakeun ku maneh meureunan. Lu pan kitu nama si Slebel teh ngajok. Oh ayam. Oh kumaha atuh nya? Teuing aing. Ieu urang yakin lamun bebeja oge ka si Iyat. Da bakal ngamak mah hana soalna eta teh. Hayam kesayanganana si Bren mah. Dipusti-pusti kumahana mah. Kumaha atuh? Kayaknya urang kudu bertanggung jawab. Da iki mah kudu kumaha deui atuh da. Arek bebeja. Oh, nya kudu bebeja ngan aing kumaha carana supaya manehana ngarti engke. Loh, mun narimakeun manehana ngadahar, ieu mah mesti narima sia ngadat. Aing sok pur ngamuk we. Oh kumaha atuh bingungnya? Udah aduh nah make urang teh segala hayang mau ka hayam itu tadi aing mah. Ini goblok sih. Salsrebel teh pamawana mah teh balik pisan kejuh teh aing. Kejuh aing rudet ayeuna ieu. Makanya urang sok melang eta can ampih teh. Coba hiji-hijina eta teh. Ya kudu diteangan heula lah. Tapi teh ream aing hujan ieu teh neanganana teh. Kumaha atuh nya?
isukan wae teh nganan besok teu pararugu ya teh. Bebeja wae. Nya heueuh kudu bebeja. Tapi mana nu ngomongna? Sararea atuh sia mapan mah kemeureunnan pelaku sok anu sarua. Yuk urang saperkeun we ka imana. Heuh ayolah. Tapi aing Udah. sieun aing Saru gua atuh. tapi dalam kieu we mau beres-beres. Urang bakal terus-terusan ngerasa bersalah lamun urang teu jujur ka manehna ayeuna. Nya meureun kudu bebeja ayeuna mah. Nya heueuh. Teu nya geus ayo lah. Heuh ayolah. Ayo Bu, urang kumaha engke we lah bebejana pokona mah urang ayeuna sasadu kumaha da. Kumaha deui da mahena oge ngadahar. Komo mahena panglobana ngadahar. Pan ping-ping lagi gimana? Pingpingna dua encan da mentokna. Oh. Oh kitu ampura we da maneh ge ngadaang loba kitu nya. Oh, nah. Lah ibu. Duh aing. Duaan atuh sok aneh maneh mah. Pira ku urang engko sorangan ngomongna. Pan urang ngadaang lagi barengan. Malah naon? Heunya kumaha engke we meureunna wayahna da ayeuna mah. Duh aing. Kira tuh da aing bingung itu euy. Sok pur ngadat soalna sakanyang urang eta si Bren hayam kasayangan manehna hiji-hijina. Eta teh pamere manehna ge pamere uwana teh teh nyaritakeun ka urang. Jeung dimake mau hayam nu eta atuh padahal nu batur ge loba tadi teh. Arek dagingna podolkeun deui. Waduh kurang kumaha dipodolkeun deui sia marek emang rek jadi hayam dipodolkeun. Hayu pokona mah ayeuna mah kieu we. Urang geus berani berbuat, kudu berani bertanggung jawab ayeuna mah geus. Da heuh wayahna pokona mah naon resikona. Tata saha jelema dengan gundreng wae. Tadi mah ku urang bebarengan. Heeh. Heeh, yuk bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yat. Oh, Dek, jero. Oh, aya, yuk. Bro. Yat keur naon nih? Ya, keur ngopi we ya teh. Keur ngopi. Enak biasa laruas urang mah ieu teh. Keur kalarieu teh. Tuh. Aya naon ieu teh? Hayo we patoel-toel itu duaan. Kos lu keur bobogohan. Nek ngomong naon kara? Kan hayo we paduh-tuduh. Lamun nek nginjem duit urang teh boga. Nginjem duit mah teh boga. Atuh net, ayo. Lain ya teh rek nyam duit. Maneh atuh, maneh mah aneh. Ih, Ayo tuh. Saya belok ku kopi ku aing. Nek ngomongin ini hararese, kan hayo we patuduh-tuduh. lain ya. Yat. Maneh we. Mana ah? Mana sok mana? Maneh mah urang rek ngomong geuning pipilun ngomong. Sok. Ih, eta mah. Sok Sok we maneh heula. Maneh nu ngomong ayo. Mana we? Ih, maneh. Mana? Maneh mah kumaha nya? Nek suteun. Aing nek ngomong teh Kakang Lus nek di aradu. Hayo atuh burukan nek ngomong naon. Kieu ya. Basa urang tadi ngalaliwat geuningan di saung teh jeung si Nunu. On tadi. Heeh, maneh balik gawe Oh. panjeun hayam. Sebenarnya mah eta hayam teh si Bren. Apa? Si Bren. Aduh, mangkaling eta hayam kesayangan urang. Oh ya. Tapi da urang ge kabawakeun ku si Nunu. Nah, si mau ke ka urang pan mana nu ngajak nang ke ka urang harewos tadi. Urang oge di ajak ku si Slebeu. Manya budak ngajak ka kolot. Aya ge kolot meureun nu ngajak ka budak. Oh lah intina mah meureunan nya eta mah geus teu penting lah saha nu ngajak nama. Ngan urang datang ka dieu jeung si Nunu teh urang rek minta hampura, da urang kapikiran wae nu nya. Oh. Urang kapikiran wae. Urang asa ngarasa berdosa gitu eta hayam kesayangan maneh si Bren, kurang dipencit. Oh. Ah, pokoknya mah tayang nyaho urang mah yang digantian eta si Bren lah. Atuh da kumaha ini mah geus mah bisa balik deui pira ku dihirupkeun deui. Oh. Ah, urang mah tayang nyaho pokoknya mah digantian. Ah. Nya gantian kumaha pan manehna ge milu ngadahar meureunan. Oh. Ah, emung urang mah dari dunia akhirat. Ari maneh tadi nu ngadahar panglobana saha? Manehna mah naon tadi pingpingna dua,
terus dada mentokna 2. Oh, Ai urang tibangan saukur ngadahar tungir, si Nono ge tibang ngadahang huluna. oh. Lamun nyawa si Bren mah urang tadi mah ngadahar. Ah pokokna mah aya nama sok arudunan. Nu tadi ngadalahar. Manya urang kudu udunan. Lamun kitu mah berarti udunan nu mahana udunan oge meureunnan. Oh, Panggedena. udunan ping-ping jeung dadana. Oh, panggedena panglobana udunan sok rek udunan mangan maneh ge udunan meureun ai kitu mah. Urang ge tibang ngadaang tungir. Oh, urang hulu. Oh. Gantian pokokna mah eta jang si Bren. Kumaha nu? Teuing. Emang lamun digantian kudu sabaraha? Oh. 200. Paneta mah meureun hayam kesayangan. Hanya geus urang udunan jeung si Nono 50.000 ewang tah. Heeh. Maneh mah udunan 100. Nah, maneh mah panggedena ngadaharna oge panglobana. Nya ping-pingna, nya dada mentokna. Si mah panggedena ngadaharna oge. Si mangan heueuh we. Pan heueuh meureun. Heueuh nya. Heeh sok. Mana dicina duit teh? Tah, urang mah 100. Eta geuning aya keneh duitna 50-an 2. Urang inyum heula da urang maena teu moal duitnya nu. Oh. Oh sok teh. Urang talangan heula tah. Urang memang nalangankeun 50-an tah. Oh, tah ayeuna ku urang dibayarkeun ka maneh. Didiekeun atuh ulah dipesakan sia mah. Tah, jadi ieu 200 tah urang gantian hayam maneh heula. Nya. Tah geus urang ayeuna mah dihampura meureun urang. Oh, ieu mah. Heeh. Nu. Jadi urang geus teu boga beban, urang geus teu boga pikiran ayeuna mah. Geus aya Geus kitu teu merasa bersalah. Jadi bebas anu kitu mah. Nya geus ayeuna urang balik. Ayo, semangat. Heueuh eta tadi. Pan heueuh meureun. Aduh aing ayam kesayangan jadi duit 200. Tapi itu duit teh. Duit urang nu udu duit urang. Eta hayam urang. Urang anu udunan. Aku mah jelema teh bae edan ieu mah. Tuh kieu carana mah urang teh coplok benok meureun. Hei, bae edan.